Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Tinggal Aidin. Tinggal Aidin sami-sami ya Mang. Punten ya Mang. Mohon. Pilih abi aya kapatan. Mohon abi kena nyuhun kena hapunten. Walaupun rausan abi mah abi da teu gaduh lepat ka Mang tetapi waktu lebaran ayeuna nyuhun ke dihapun. Mohon. Abi sareng budak ieu nyuhun ke dihapun. Mohon. Sami-sami abi kena nyuhun kena hapunten mun aya kalepatan. Mohon. Yang saya wae. Mohon nyase. Lebaran ya itu nya. Oh lebaran kunaon mah. Bisa masak seueur mamun gini kan. Oh, malum dah. Abi mah teu olah-olahnya, teu barang peser ku kowe anu karari itu. Kita meseran meureun nya. Teu abi mah. Kalau mang nuju pairit abi teh ya. Oh, Aila. Paila, paila. Nuju paila. Ai paila mah sok aya dina kasur lain nu bau. Gembila eta mah. Tapi kan izinnya. Oh. Wah, kalau rasa tadi warungnya tutup, Mang. Tutup, pada biasa tutup yang. Tutup. Oh, aya ieu aya saya kamari bahasa atau sahur. Oh, Mun atuh ada langsung keras. Panggawe. oh mangga, mangga, mangga. Mohon. Oh, non. Mangga ya? Mangga, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang lah aing buka kue. Ya Allah aing mau atuh kue. Assalamualaikum. Ke kantun ya HP. Cepat tuh nih. Adi mata ayam mamun. Besok repot-repot abah mah. Ngajakeun meureun nya ieu. Jadi andi abi terang bade ka dieu meureun nya diakeun deui ieu meureun nya. Hari ini misalkan lebaran mah kudu seueur mamun. Mun nah izin ku tamu. Karena yang ngaran-ngaran tamu teh kan kudu disuguhan gitu geuningan. Noh. Kudu kami lamun kapal menuju lebaran mah kudu soal mamun. Jeung nuhun pisan Mang Jat. Ieu tanda kapali ku abi. Makanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini. Sini. Eta kan cepet rebut.